Mate ka mana nya can hudang keneh wae wayak kieu. Biasana mah wayak kita geus mantog ka sawah. Ayeuna mah can hudang keneh wae. Rek ngejo goreng oge eueuh minyakna apa disangrai kitu nya. Mak. 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 Oh, mak kunaon, mak? Ulu aing liar. Minum paramek atuh, mak. Allah, obatna ya. Minum bentang 7. Itu kacapean, akibat kamari ya. Paling mah. Yang geus istirahat we. Aing arek ka sawah, arek mulungan deui. Geus ulah ka sawah uing anu ka sawah nya. Anu panen keneh kitu ayeuna. Geus. Aya. Geus. Si arek ka sawah bener. Heeh. Yang geus gantian atuh yem si anu ka sawah. Heeh. Syukur banget si ada ka sawah ya. Heeh, geus. Ayeuna mah istirahat we. Meni kuat liar kieu ulu aing. Sia mah teu Geus dage. tuh. Jadi jelemana kos kitu banget sia mah teu karunyaan ka kolot. Geus ulah cabrak wae nginum bentang 7 genep mah. Odar meureun aing seteting Geus istirahat. Geus mah geus geura istirahat we ka ditu tuh. Dahar jeung kejo goreng. Ya dina teh usum malaeun aing gering ieu gara-gara sia ieu mah. Ya kumaha sih ari geuring mah dari menang hayang mate. Ya mentak sia ulah sok mumusing we kolot naha. Saanu memusing. Pugu sia kamari ngajual pare aing teh hidang. Ya wajar lah ngajual pare oge, da teu gablek duit. Mana aya wajar teh hidang ngajual pare kolot. Hidang Ya, banget. beda aku ngajual pare tetangga mah. Ya komo sia ngajual pare tetangga mah yang digebugan. Ya mantaknya uing ngajual pare emak. Tapi kan aing teh nita ka sia. Namun nita mah ulah pasti. Ah, Ya mentak bebe jahe lalang narek barang jual teh hidang. namun bebeja mah mau mantak dibikon. Yu hulu ieu tang mencetankeun heula. Launan atuh sia teh. Ka ditu gerage nginum poldamik. Terus kali itu barang manten sia gara ka sawah. Gantian sia. Endong nage di mana meureun? Ya ai di jero. Mama meni aya-aya wae Ngaringkuk heula aing. Mak, udang uing ka sawah Rada burung tiba arek ka sawah kudu dangdan heula. Panyakeun bae emang kunaon si mate Nyalan tiba arek ka sawah meni kudu dangdan. Enggak sudah ngomong wae pindah ka jero Geus arek di dieu heula. Geus ming mangkatnya, Mak. Oh, bebenangan si teh. Heeh. Mana anu panennya rek ngasa-ngasa ka mana rek ngarit-ngarit ka mana aing mah bararingung da mah ya wae di segala gering di mana anu panen sih panen geus barareak arek foto-foto we sugannya di ditu tuh deket galengan. Aing mulungan pare mah lila, mending ieu nu aya. Meh tereh bebenangan awewe jelema ieu. Lumayan kan ya menang setengah gantang mah namun diirik mah lumayan sakit bebenangan ame tong dicari kanan teh ku emak balik abal-abal manis di mana? Aing mah tos nyangan pare lah.
siapa palingin gas jadi itu gas dagang cibay siapa di sawah oge. Emang ngarek anu meuli di sawah dagang cibay. Kayak nggak nyopet siamanya. Sia masuk pitah we Ya, kain teh. iya jadi jelema mah sia teh insaf pula nyopetan wae ke sia hayang paehna aweun nu nempo. Jadi fitnah wae sia mah barina sa nu nang nyopet. Pokona sia ka sawah eta beungeut meni cambohok. Leungeun jeung beungeut meni beda bagaikan langit dan bumi sia Terus mah. yang urusannya jeung mane? Sia mah sok kaya mana geus dia gitu. Oh, aing mah ayeuna berbakti pada orang tua, tuh aing dek ngasal. Paling menang nyopet, aing mah nyaho ieu sia teh geura insaf, sia teh ya geus kawin 10 kali, maknya nek kikian wae. Terus aing kur capek teh sia mangala ceramah deui jore Cuman menang nyopet capek. Ayo ke dia. Urang ngeprank batur yuk. Nunda duit di dia. Ya, lupa saya. Menang duit, ya ampun. Duit Ya, tenang. Dasar koplok budak teh, ngerjain we aing. Aduh sugat teh heuh duit bener aing geus atoh. Sampona mah duit bobo doang. Tepacakli, panen. Sepi nagihan teu menang-menang duit. Oh mau eta si Iem. Arek teman-teman karunya kamau geus kolot. Si Iem na teu mikirkeun pisan. Panen digawe ngalado keneh wae. Ilang bara mantuan kolot mah. Ieu mah jeung-jeung mayar hutangna atuh. Ampun si Iem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Mak kunaon nya dong aya mak? Ukur teh cager ya teh Bu Haji. Kacapean meureun Kacapean, kacapean. Abo kene panen, kacapean ieu teh. Si Iem tara ka sawah emang. Tadi kakarak ge mantep tuh ka sawah Bu Haji ke beker daekeun. Nyong menang nyong moal dibuateun nage si Iem mah. Kumaha sih da ieu puguman teu kaduga ka sawah-sawah acan di kos kieu. Kacapean. Minum obat nih Can. Can, teu garobek duit Bu Haji. Minum obat atuh mak. Komo kada langsung mah. Ya sugan si ieu menang pare teu bisa kajual sugan. Beungana kamari teu da ge aya pare dijual. Oh nya eta teh bebeja eta teh ka emaknya. Tuh, Ya ampun dak eta mah. entak ayeuna ke memana tuker ngalane la pare sugan meunang. Yo ngomong-ngomong rek nagih wing ge. Nyaho apal mage Bu Haji rek ade teh rek nagih. Masih da eueuh duitna oge. Mulung pare ge eueuh hasilna acan. Ya sugan si Iem bogaeun mak. Yang ke datang ka si Iem lamun aya si Iemna. Oke bejakeun atuh nya. Kayak dibejakeun ku emak. Atuh rek pamitnya. Ayo Bu Haji. Sing cager mak. Heeh. Wing teu mau obat udah. Teu naon. Ayo mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panen can burayan mending geus lobanu nage. Goblok banget budak teh. Ngerjain aing juga teh duit bener. Padahal mah duitan. Aing geus atoh corona mah. Iem. Bu Haji tas di mana? Urang tas di imah maneh. Arek naon ka imah urang? Oh nyarek nagi geus panen atuh Iem. Panen oge kos kieu Bu Haji Anya kosieun nama tara dibuat eta daek soter pedawe mah udah gering. Dia urang karak ge mangkat ngasag. Atuh rek ira mayarna Iem. Nya teh nyawa tuh Bu Haji, urang ge puyeng ke urang ngumpulkeun heula parena nya. Ya nungguan deui rek ira dibayarna. Ge dibayar Bu Haji Geus puyeng Iem rek ira mayar teh Kayaknya dibayar tuh Bu Haji tenang we kira si tenang-tenang wae. Bu Haji mah teh sopan, lagi di pinggir jalan. Jelema iya mau jelema. Bang utang sakitu ke pajekeun mah gede we deui
Honya sakit tuh ge iya mah mayaran nambah-nambahan pugu di batur ge sarua teu bareres. Oke dibayar geus Bu Haji rek makat mah makat heula ka ditu Enjung ituan nya. Oke diantereun ka Imah Bu Haji nya. Ayo. Meni nagih meni di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon deui saha deui ya? Urang mah teh Iis. Kunaon sih mah teh cager? Cager Iis. Rek naon maneh ka dieu geuning? Erek ieu kasih iem ketalatahan ku si Ayu. Masalah nagih hutang deui. Ya rek dilunasan moal cenah geus lila oge. Panen ge kakarak ge maju brang meni kuat loba nu nana ragi. Ya soalnya si iem tara ngasupan sih ai keur paceklik teh mak. Tara ngasup ge jeung Ya dengekeun ari teu ngasupkeun mah atuh da ge teu boga duit. nya sabode teh mah urang mah geus dibejakeun doang nya talatahan ti si Ayu. Oke dibejakeun sugan aya. Nyeri naon sih mak? Nyeri hulu, ieu teh nyeri hulu. Alah momojena loba ieu alaeun. Heeh, pugu ge. Aya alaeun, aingna gering. Padahal kesempetan Ya kan, kesempatan jelema teh gablek mah. Eta dikerok geus encan sih, sing asup angin. Encan. Ek dikerok. Coba neng, pangerokeun emak atuh neng. Aya ieu nanti teh benggolna aya teh. Eueuh. Urang ge eueuh teh teu mawa. Teu mau duit kencring gitu. Teu. Meni kuat negseul kieu hulu meni kuatan lieur banget. Coba kala di eta papal. Coba neng pangneangankeun di dinya neng. Minyakna aya dari dinya di aqua leutik. Mah ya aya minyakna mah. Kedeung neangan ieu duitna. Si Iem can balik keneh wae sugan bebenangan moal si Iem. Aya ge duit 100 perakan. Mama asup angin ongko ieu mama. Meureun kacapean ongko kamari. Is aing teh. Heeh, meureun. Si enak ke mana sih, Mak? Tunggu keur ngasag. Ngasah. Ngagantian aing kembe. Keur daekeun. Yang lain mah sorangan wae di imah. Nyari jeung sasi. Aduh, is untung aya sia is. Aduh. Yang lain mah telepon urang, Mak. Telepon make naon sia teh Teu garabeng HP. Dina seeng we atuh. Bisa barang pecetan. Si ieu mah moal pisan daek. Ngerokan indung. Majar teh geuleuh cenah kanu daki. Gugu loba dakian mama teu mandi meureun saminggu. Yang ngaran geus kolot mah kieu is loba dakian, kulit geus kolot. Lah sing buru-buru cager deui lah. Heeh, engke dibejakeun lah masalah hutang si Ayu mah. Heeh, jelema mah eueuh dina ieu telepon. Eta ka mana wae si Ayu teu nongol-nongol geuningan. Balik mah ka lemburna. Jeung salakina. Heeh. Eta mah nelpon ka maneh meureun ditanagian ka si Iem kitu. Heeh, cenah lamun aya ka dieu teh manehna tinggal nyokot teh ih. Nu baroga hutang teh geus lalunas putuna. Geus neng geus. Nuhun pisan neng is. Minum obat atuh, Mak. Teu kabeli obatna pugu. Si Iem keur neangan heula itu tuh jualeun pare sugan meunang. Heeh. Terus Heula. ieu. Ya, ayo ya. Duit ya, jangan beli obat ya. Nya. Ieu saker mah Ya, ya. sakit masak. Nuhunnya. Heeh. Mun dibager Balik pisan. nya, geus nya. Heeh. Bejakeun, Mak. Ulah henteu ka si Iem nya. Kayak dibejakeun ku emaknya. Ayo nya, Mak. Ayo. Iya, Naon teh Is? mana geus balik ka tanah ngasakna. Geus meni panas banget Aing tadi tas di imah maneh. Tas naon? Eta nyampekeun talatahan ti si Ayu. Oh tah naon si teh Is? Mana cenah dilunasan mah teh hutang. Hutang kumaha teh si poho deui Aya maneh hutang naon mana nu ngahutangna. Asal maju panen ge, maju we loba batu nararagi.
Nya heueuh ai boga hutang mah ieu. Eta geus bebenangan meureun geura jual. Di bongkar kemenang sakieu ah. Kepo hapekeun ka aing nya. Heeh. Aing tadi tos ieu mah saya teh indung sia mane bebolongkengan saya. Bobolong kengan kunaon? Nya enak seueung meureun ku aing kasih kerok. Ah, bener ah. Heeh, sama malah ditinggalkeun. Geus cuma baliknya. Heeh, nah. Heeh. Ayo nya. Iya, geus di mana? Tas di Maoda. Naon eta? Mau eta rek ka mana? Sini sudah loba omong kitu ge nya kasih iem pokoknya kasasaha we nya. Heeh. Ieu ngajual ieu atuh. Ah teu boga duit ieu asa naik poe Senen ge we ngapusing. Ayeuna poe Senen tuh Selasa Rebo. Nyalain Ku Haji nagihan, si Ayu nagihan. pusing ge atuh kira-kira sih ngajual nu kos kitu antena nu tipisnya kumaha sih manghurung meureun. Bukan bae nu penting ieu jeung poe Rebo aya we. Ulah katangka buset erakeun ceu Iis. Ah beli atuh. Heh, ieu nya kahiji aing boga antena mah jeung naon loba-loba teuing aing Nya keume jeung naon atuh ceu Iis alus kene ieu cuman potong ieuna doang saeutik tak kasamber guludug. Oh nya sia teh kasambar gluduk mah tuh meureun modar. Moal ieu ceu Iis mulus kene pedawa ieu mah kabawa angin ka make beliung teh ah. Di mana nu kasambar gluduk mulus ya mah ah. Kumaha sih ieu Bu Haji nagihan, si Ayu nagihan, dagang Cibai teh laku tuh dah ka sawah aing mah embung bisi geuneuk. Ah, Lain kitu, tipe aing aya hiji piraku antenna dua. atuh colok lagi halus kene bisa anu butuheur ya Ciis, hayu beuli. Beli-beli ku aing colok ke kairung sia nya. Aing mah ka mah oda dekeun moal sih. Daikeun ah batur teu bogaan duit. Udang deui duitna aing eueuh tadi diberekeun ka Maoda. Nya nginjem atuh. Batur eueuh teu boga duit. Ah, ku aing dipasangkeun deui ah di ieu mah ah teu laku mah ah. Jual ka tukang rongsok nah. Nya paling ge laku 20. Mak. Mak, Balik ieu. capek banget geuning mak. Ka sawah teh jaba panas jaba ngalekep. Ari ngalah duit mah ieu kudu daek capek ieu. Ayeuna mah karasanya ku sianya. Gua timbang menang sakieu mak. Ya, mentek kalau teh ulah sok nemen-nemen teuing ieu. Ngalan pare teh capek. Mak ieu boga duit hayang meuli es atuh mak. Tuker meuli obat ya pamer si Iis tadi. Geus lah, ulah segala diobatan, pakai daun randu we, diwejek. Emang gitu nyeri mata teh hidung. Ah, Hayang meuli esnya, berikeun esnya. sekalian meuli obat atunya. Obat naon sih? Ya obat naon we ieu nu lalieur kieu tadi geus dikerok ku si Iis. Ayeuna mah geus rada mendingan ieu geus rada hudang-hudang mah. Dahar can. Bener-bener kudahar dahar rayam. Geus rek meuli es heula, ke bari meuli obat naon waisan. Emang gitu aing nyeri beuteung teh hidung. Naon sih super setra? Emang gitu aing nyising wae teh hidung. Ya aing nyeri hulu Ya ieu. geus urang meuli panadol genep mak. Modar meureun di nu kabeh mah. Kami buru-buru cager mate ah. Tadi abi is kadinya mah. Oh, cenah nagih. Meni kuat 2 orang ieu nu nagih ka dieu. Ah, mate maksud apa we asal maju panen ge loba nu nagih, Panen. ngundur datang. Panen nagih can beak, meni geus loba nu nararagi. Kayak kedeung deui tukang ieu teh mah tukang sapoe 1000. Ya heueuh, tukang tumbleg teh geuningan sia. Tumblek dia teh nyokot kolor teh ya Ya harita. heueuh. Jadi pusing mah ah, panen lagi kakarak maju. Ya ceblokan ican kalalaan acan itu. Ya iku masih mau urusana ah. Cenah teuing pusing aing keur pararusing kieu teh. Ini panas banget sih emak, tibang sakedeung oge. Ya panas lah ngaran lagi di sawah sia teh. Oh, bedak urang menileh-leh. Nyongkona tibang ka sawah make bedak di hidang sia mah. Ya kondek kunaon sih sugana prok yang tukang bebek Ya mate. eta ambrek teh sia. Oh, boh. Ah, usah saha. Banget. Yang suin ka warung heula ah. Namanya. Buru ayo balikan Ah. obat aing. Oh, enggak. Ah. Ari sieum kumaha pipikiranna si ieu. Masa jararami malulu ieu. Hei. Naon bebeunangan anu kieu? Jarami marulu ieu mah teu ka arah. Ah. Barang gawe teu kumaha mareunan. Diam. Naon sih, Mak? Ieu sia tadi mulungan pare, ngasak sia geus ngasak. Heeh. Jarami malulu teh hidang. Oh, nih ge ayaan mah seutik mah hiji dua mah samata dua mata. Moal mata jadi beas kieu mah teh hidang. Oh, nya ge menang mah dikumpulkeun. Ada ira bebeunangan kos kitu. Nya ge bebenangan. Mana deun obat aing? Oh, mah pohong ngalah meuli susu cap enak. Jeng sia mah. Mama, ah. Hidung banget.
Adi ditaku kolot sok tara bener. Ieu naon bebeunangan anu kieu? Jarami marulu. Nyok itu mah aing tadi mangkat. Gome aing ngegering-gering oge, mangkat teh usaha. Mulungan pare. Teu bisa diandalkeun pisan si ieu mah. Naonan ieu mulungan pare jarami hungkul. Meulikeun obatnya teu meunang. Kadaharana we. Iya, Naon si Ma naon deui si Ma? berenan tak? Sia. Aing mah sebel dah kokongan wae. Oh tuh cager teh, bantu-bantu atuh aing. Banget. Enggak sia geus parenan. Sapukon. Sapuna ge eueuh deui mak teh ah. Bangga bacot masih teh. Ai, jangan bangga bacot. Yo mate. Ah. Ma, nu teu karunya bak owing. Ma. Ah, uing teh capek di sawah teh panas. Ah. Aing teh gergering ieu. Gergering, sia teh paring bara, sia teh nguruskeun aing. Sia teh malah batur ngahajaran, ngilu ngahajaran teu hidung banget. Geus gandeng, Bang, geus gandeng. Tetangga gandeng. Sia malah balik ka batur ka aing ieu. Boga anak teh kok kieu teh. Doraka sia ieu ka aing ieu. Aduh Gusti. Gandeng, Ma, ngerakun ku batur, Ma, gandeng, Ma. Ma. Kok Ma kunaon sih, Ma? Ma kunaon? Oke. Digebugan sia nyokot tetangga. Nyokot tetangga. Nyokot pakai tetangga. Aing digebugan sia. Orai. Naon mana? Heeh. Non. Ih, si mapit na wae balina sa hanu nang nyopet. Yo, siapa ya nasawa oge lipet. Rame sia. Cabut. Ulah kata Kak, silakan sedikit ah kuliah. Nya hiji aing boga anten beuteung naon loba-loba teuing aing nya geumeh jeung naon atuh ciis alus teh na ieu cuman potong ieu doang saeutik da kasampung dulu.